Nah, iya. BLT Tah ka dieu tah ka dari. Ulah daya ke naonnya pasar murah. Nya ulah daya ke pasar murah, nu penting mah pasar dimurahkeun gitu, dirasakeun. Harga dimurahkeun. Kata mah kacau. Ayeuna pasar murah paling ya lila-lilana 2 minggu lah barang teh geus biak deui ka itu mah, ka ituna meuli di nu mahal. Bisa nu karacunan. Gitu. Kan aya pasar murah geuningan murah. Minyak nu biasa 10.000 kan 8.000 beas dimurahkeun. Masjid pembangunan masjid. Hayam Aduh duh. hari nya teh kadinya da si Gor gawe beunang ka bagian office. Nah, Hiji simbah. Gratis kana pos di beda. nah itu sekali-kali gitu. Bener mah. Kan Ditambah. bisa pake esok ka bagian ata mah geuning. Ya mah pari bagian ngasuh wae geuningan. Oh atuh jam 8 batu ka satu teh ka bagian da berenang batu marang minyak cek-cek ini. Kamari di bere dia di babaturan si Nur. Tapi belum tahu hukum si Nur hukum ada 20 orang. Sok mama ya, ntar mama dapetnya 2 buat teh uti 1 buat mama 1. Alhamdulillah. Oh, dia ada urang mah lamun cek dia teh. Patokan SD. Kar mulia. Memang nama geus beang mah meng teh lah. Gitu. Bisa naik motorna lah. Udah pakai tanah, Perang. Kalau kayak suka beli ke pas atas sabaraha menit, sabaraha jam. Disuruh 11 mesti. Pulang wae. Murah gitu. Di mana? Di Madon. Murah. Ayo lah.